pakai kamu dek bisa beli alat-alat pokoknya. Lewat? Ya wah. Lewat. Oke, naik tengok. Dah, sudah. Yang dulu. Orangan itu. Betul, woi. Wah. Jangan lagi. Oh, Rip, ampurai sekolah yang bodoh. Ah, goblok deh. Ah. Ayo guys, ternyata si Bunda ya. Si kakang malah gupat di sama bejakan si kasih Bunda. Sok gue ku aing dibejakeun di pabet ku aing sia. Katanya cokot bu. Nggak setengah ngebaung kayak duit kira baik. Yo, wes kaneng ngebaung. Naon boleh bu? Tolong siang mah. Memang ribu ya kaneng balik. Ayo goblok, orang aing ya, goblok, orang aing kita goblok, Aduh, goblok aku mau balik, orang aing bawa deh, erak balik nih, kira aku aing kudaun lah. Aduh. Oke, juga. Kalau aing bubuk dia tuh, aing era mantap ah. Kalau aing bubuk ke mana, aing mantap era kemarin.
Beres, oke. Hai teman-teman, ketemu lagi. Kemana teman? Mana sih mana tadi tangan lu? Aing teh mani heula bieu teh. Ya kayak yang lempang geus arareubeus. Pas dikan kakarek mani nya ngoyok. Aing mah saya teh tadi mani heula. Maksud teh Mah parawan dan mani meureun naik ngarana. Sakadaek. Teh mata kudu bersih, kudu seungit. Mana karana? Cari. Ayo, Bah. Coba. Coba dia keur balik mana apa? Wah, tuh harimau bau euy. Mana we? Anak. Kanak manten. Hei, manis. Kakang miluulen. Oh, Rip. Adi mana geuning nuturkeun? Mana itu? Tuh, adi mana? Bagong teh ngilu we, jeung nu gede jeung tujuh pentil deui atuh ulin mah. Baik Mas ya. Baik. Aing atuh dah yang miluulen. Jeung pejolotik deui ulina ka ditu ngilu-biung nu gede sia. Mong dah yang jeung maneh. Geus lah orang balik we nama, sama bener lah. Dia teh di sari pilu ka dieu geuning nuturkeun. Ayo, Bro, balik. Balik. Lah balik lah.